Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ananda kumaha damang barudak. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina dinten ieu aya bade ngabahas ngenaan materi basa Sunda pengajaran hiji judulna komunikasi dina pakubuhan. Nah, hidup anu geus buku paket mangga dibuka buku nanya pengajaran hiji aya di dinya. Materi anu bari didugikeun dinten ayeuna nyaeta hiji ngawikeun pupujian, nu kaduana istilah keagamaan. Ananda hidup tentu apal minggu kamari aya nerangkeun materi ngeunaan artina pujian. Tah dina poe ieu urang diajar sasarengan nya ngawikeun atau nembahkeun contoh pujian atau nadom anu sok dikawikeun ku barudak anu ngaji di masjid. Nah, aya bade nyontohkeun ngawikeun pupujian anu kahiji nyaeta pepeling. Kieu nya lagamna ieu. Eling umat muslim jeung muslimat, ayo urang sholat berjamaah maghrib, eta kewajiban urang ketidunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Nah, eta contoh pupujian atau nadom anu sok dikawikeun ku barudak dina saacan salat maghrib. Nah, kedua contoh pupujian sholawat nabi. Kieu lagamna nya. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Ulang gedenya. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Ayat nu kadua. Ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Ulang gedenya. Sok perhatikeun. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Nah, eta contoh pupujian nu kadua ngeunaan sholawat nabi. Ananda pupujian atau nadom nu tadi dicontohkeun ku aya atau nu dikawikeun ku aya sok biasa dikawikeun ku barudak nu sok ngaji di masjid saacan adzan maghrib. Dina kawi pupujian atau nadom aya sababaraha kecap anu aya patalina jeung istilah keagamaan. Nah, istilah keagamaan bisa dipasing-pasing jadi hiji kagiatan ibadah,
seperti adan, puasa, wudu jeung sajabana. Kedua, tempat jeung alat ibadah seperti masjid, paimbaran jeung sajabana. Anu katiluna, kalungguhan di masyarakat seperti muadzin, imam, ustadz jeung sajabana. Nah, istilah keagamaan tadi aya hartina nyaeta masjid teh hartina naon? Nyaeta wangunan gede tempat ibadah atau sholat pikeun umat Islam, atau bahasa lainnya nyaeta masjidnya. Saterasna paimbaran. Naon paimbaran teh? Nyaeta tempat imam mimpin sholat berjamaah. Tangtu hidup apanya nusuk ke masjid. Madrasah nyaeta sakola nu lolobana ngajarkeun pangajaran agama. Nah, wudu, naon wudu? Wudu teh nyaeta kegiatan susuci nu wajib dilaksanakeun sameme sholat. Nah, terakhir aya adan. Adan teh nyaeta pangajak pikeun ngalaksanakeun sholat anu sok dikumandangkeun sebelum sholat fardu. Nah, ayeuna pancen hidup tangtu pernah ngabandungan ku pujian di masjid atau masjid nu aya di sabudeureun hidup. Tah tulis ku hidup ku pujianana terus apalkeun anu tadi ku aya dikawihkeun anu eling-eling umat sareng nabi urang sadaya. Tah pilih salah sahijinya tah tos apal ku hidup direkam dina HP biasa melalui voice note atau melalui video langsung ya. Nah, terus kirimkeun ke WA Japri aya atau ke Google Classroom. Nah, sakitu pembahasan nu aya tiasa dirugikeun. Mudah-mudahan aya manfaatna sareng hidup ngati sareng hati atau ngartosnya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.